Selanjutnya in rogobataka bidayah lamun mah kasangsereng anjeun mikaresep anjeun al bidayah ke permulaan jahadat ka mangka bakal ngabosenkeun anihayata kana pinis kana panungtungan. Artina manawan lawan resep dina permulaan permainan moal nepi-nepi gitu. Jadi pemberangkatan mah lain pinis, pemberangkatan mah lain tujuan. Tak lamun betah dina mimiti heur iraha tungtunga tuh itu mah nepi-nepi aja we didinya berjalan di tempat. Bahasa anu lain inda ka ilaiha dohirun lamun mah kapengaruhan anjeun teh ilaiha dina eta sesuatu dohirun rupa kasarna nahaka anha batinun bakal terhalang bakal kehalangan anha ti eta wilayah teh tina eta sesuatu teh batinun jero-jeroanana gitu. Lamun urang resep kana luaranana oh moal bisa kakoreksi atuh jeroana. Luaran mah hanya sebatas kasat mata. Jadi inti nama hikmah nu ayeuna mah lamun mah takut akan kehilangan sesuatu ulah sok neangan atau kena eta perkara teh gitu. Nu kaduana indrog dagdalon ngaresep bikaresepeun gitu. Anjeun teu betah al bidayata dina permulaan jahada maka bosen atuh ka anjeun teh anehayah kana katungtungna jadi moal nepi-nepi. Bahasa lain indah ka ilaiha dohirun lamun mah terpengaruh anjeun teh dohirun dina cangkang nahaka maka bakal terhalang anha ti anjeun jama teh non batinun jeroanana. Ya jadi iya mah minang kealaman tapi jarang dipahami. Inna majalah angin pasina ngajadikeun Allah kana eta dunya mahalan kana hiji tempat lil agyari pirang-pirang salian ti Allah. Wa ma'dinan jeung sumber lil aqdari kana karusuhan atau kariweuhan. Tajhidan supaya ngabosenkeun laka kanjeun pihak dina eta dunya. Lain dunya wae tapi umum nama dunya itu ngan disebut kurang masuk terkadang sesuatu hal kecil. Lamun Allah ka urang ngariweuhkeun dina suatu hal. Lamun Allah ka urang ngajengkelkeun dina suatu hal. Mahalan lil ajar tempat salian ti Allah. Naon urang pagaweahan. Asa jenuh-jenuh teuing ieu pagawean teh. Asa pusing-pusing teuing ieu pagawean. Wa ma'dinan jeung ngajadikeun biang sumber lil akdari karena karusuhan. Setiap orang kadinya pasti weh gitu. Setiap orang mengerjakan eta pasti weh pusing, stres gitu. Nah entah tajhidan laka pihak supaya ninggalkeun anjeun pihak tina eta sesuatu anu sok riweuh teh. Contoh jelema mah kieu, setiap orang panik jeung si eta asal riweuh weh gitu. Naon pertandana lil ajar tasalian ti Allah. Setiap orang panik jeung si eta
Setiap orang urusan jeung si eta, setiap orang hubungan jeung si eta pasti riweuh. Wah, kacau. Tajhi dan laka supaya ninggalkeun anjeun laka ti eta jelema nu sok bikin riweuh teh. Itu dina pagawean sarua, dina benda sarua. Jadi cara Allah ninggalkeun hari ini tah nyarek mah kan henteu gitu. Cara Allah nyarek ka hiji jalma beda jeung cara jelema. Jelema mah sok aya warning, peringatan, sok aya perintah, sok aya larangan langsung dengan tulisan, langsung dengan caritaan gitu. Tah Allah mah lamun rek nyarek ka hiji jelema teh ditanamkeun rasa jengkel dina hatena di saat papanggih jeung eta perkara teh. Ditanamkeun rasa bosen, ditanamkeun rasa riweuh dina hatena lamun mah mengerjakan sesuatu perkara teh. Supaya naon tajhi dan laka anjeun ninggalkeun kana eta perkara. Itu cara Allah. Kadituna aliman nakala takbalun.